Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Mulia urang sadayana aya dina kasehatan, dimudahkeun, dibarokahkeun, dina milik rezekina. Amin. Mangga kasadayana caraketan. Dongeng tilu Jawara bagian ke-14. Lembur Cihejo dina mangsa waktu harita. Biasa mah dina kerkayaan seperti kitu teh. Di lembur mah tenang we sabiasana. Jalma-jalma kadang warga lumampah sakumaha biasana, tapi beda dina waktu harita. Dua orang punggawa mapai-mapai we ka jero kampung ka kadang warga. Hayang nyaho cenah di mana ayana. Nu ngaranna Nyi Mas Layung Saritea. Kadang warga keur mah teu apareun. Kata mah deui lamun dina apaleunna ge tangtu wae moal dibejakeun cenah. Tapi eta dua punggawa teh terus we mapai-mapai hayang nyaho neangan Nyi Mas Layung Sari. Kakocapkeun dina waktu samemehna urang nyaritakeun kaayaan si Jalu jeung Nyi Mas Layung Sari. Samangsa si Acung jeung si Jaka Pateng teh nyang hareupan turun ka buruan. Arek nyang hareupan punggawa ti kadipaten teh Nyi Mas Layung Sari jeung si Acung mah langsung we nguliwet ka tukangan imah. Malahan mah dijurungan pisan ku ibu tua kampung. Hayo neng, tong ringrang tong salempang, tinggalkan we di dieu mah kemae. Mudah-mudahan we atuh bisa karaponan tah ku si bapana jeung si Dadang. Bari nyakel bangun anu eugeut jeung sedih pisan Nyi Mas Layung Sari tuluy jarita. Hampura nini, hampura ibu. Kuring teh lain narimakeun kalawan masihan kabingahan, tapi kalahkah masihan kariweuh. Ih, teu naon neng, engal. Sanggeus kitu mah si Jalu sareng Nyi Mas Layung Sari teh tuluy kaluar we. Nguliwet mapai-mapai ka di tengah kampung. Buru ka sisi kampung ka tempat anu ti heula jalan nyagak teh. Sababaraha waktu kaliwat akhir nama narepi we ka tempat anu dituju. Tidinya tuluy Nyi Mas Layung Sari nyarita. Jalu, kumaha tuh enak teh Kang Jalu? Urang kudu kumaha ayeuna? Aduh, sabenerna mah bingung. Neneng goreng oge, tapi goreng hariwang ya. Kang Jaka sareng si Acung bisi teu bisa ngaraponanna. Sabab aduh si anu ngora oge tah. Aduh anu Cibodas teh geuningan. Saat teh ngaranna teh geuning aduh. Punggawa Cibodas si Tanu Keling nah kitu. Maksud teh keur ku urang diraponan oge geuning keur di sangarepan. Rada kasieu jeung rada gagah oge tah jalma teh. Nah ti kitu kumaha tuh? Goreng teh hariwang mun si Jalu jeung si Jalu mah nuringnya si Acung si Acung jeung Kang Jaka moal bisa jeung hareupanana. Terus kudu kumaha tuh kuring teh ieu teh? Aya nama kieu Nyai. Lamun aya lompat ka dinya kaleuweung eta nu dihareupan tukang belah ka tuku eta pasti meureunna nyangga nu sajan oge ka dinya. Tapi lamun Nyai balik deui mah ka anu lebah leuweung Cilisung teh nyang nu ka belah dieu tah nu belah ka tuku ieu tah moal dicuriga. Tapi ulah ka itu ka leuweung Cilisung tuh belah ditu tuh aya gabiar tuh katinggalipan tuh cadas kumaha kitu tah. Tak sok milarian tempat numerna di dinya. Lamun boga milik kuring salamet urang bisa papangih di dinya. Lamun teu mah eta mah kumaha Nyai we. Jadi urang teh kudu pipisahan. Aduh kudu kumaha deui atuh dah. Kuring oge marenan ka Nyai kumaha, kababaturan kumaha, paurna teh di naonnya di tanasa leuweung teh dipalasrakeun mah. Atau hari kitu mah kuring oge arek ngeloe ka lembur deui. Ulah Nyai ulah. Lamun kitu mah berarti Nyai teu ngahargaan kana pangorbanan jeung bajuangna babaturan dulur Nyai atuh keur naon rek diraponan atawa disanghareupan yang lametkeun Nyai ari Nyai na rek sasarah kojor atau balik deui kitu nyerah mah.
pokoknya mah misi ngawar we. Mudah-mudahan kuring bisa ngarapunan anak. Mudah-mudahan lah bisa kumaha we cara nama nyatu hari gitu mah nya urang bisa atuh hari kieu mah ceuk si Mas Layung Sari. Oh hari kita masuk ya tuh ceuk si Jalu oge. Satu loina ieu dua jalma teh papisah. Nyi Mas Layung Sari nunjuk ka tempat anu ditujukeun ku si Jalu tadi, sedangkan si Jalu masih kadang ngajanteng netep we ka Nyi Mas Layung Sari anu keur ngaleos. Lumpat kencang anu teu dikira. Jago oge lumpat na mau, tapi na kemelah mudah-mudahan we bisa bubur papangin deui. Da kadinya tah sugan we teh hese kaneangan ceuk si Jalu teh. Sanggeus kitu mah si Jalu dina gerakan anu gancang pisan lumpat mangprang muru-mudun nuju ka lembur deui. Beneran pisan arek asup ka jero lembur. Balebah pisan sisi lembur, manehna papanggih we ngangsruk pisan ujug hiji jalma anu jangkung badag. Dada simar, dada sembada. Sepirna babaling bingan. Eta teh tangtu wae ari si Jalu mawauh yen eta teh Punggawa Kadipaten teh. Tuluy eta Punggawa Kadipaten, tuluy nyarita. Saha anjeun ekna lupatan ka dieu kuring mah Jalu. Kayak lembur wae kayak balik hayang ngacai aduh. Wah gitu lain aya di belah luar biar nempo aya wanoja teh ka luhur. Entah kuring mah teh nyaho. Nu bener si anjeun benar kuring mah teu nempo saha okor itu orang aek ngalah suluh tapi hayang ngacai aduh. Wah mungkin lamun kacai mah biasana oge orang lembur mah di mana we arek hayangna kurang mah era Kang lamun kudu kacai di leuweung mah atawa komo dorat mah podole darat alah aing teu percaya. Dari Akang. Pokona tadi bio nanya tapi kalau kata percaya ieu teh kumaha Akang mah. Tapi dina hatena si Punggawa Kadipaten teh anu katelah nama geuningan eta teh si Sujana teh satu deui manehna sabab teu percaya teh dibandingkan serangan ka si Jalu. Hiu mas plos si Jalu teh ngelop. Arek Akang kunaon ieu teh kalau ka arek nonyok ka kulit. Aing teu percaya anjeunna. Bangun maneh balari kana si Layung Sari nya. Tong kitu Kang kuring mah teu bawah acan saha bieu ngaranna teh. Anjeun loba alasan. Seyak deui ieu si Jana teh dibandingkeun tonyokan nyerubuk pisan ngahiyung babaraan, tapi si Jalu tidinya nyingcat deui wae mundur ngahindarkeun awakna tina eta serangan. Dina pikiran si Jalu anu niatna hayang nyaho heula cenah kaayaan si Acung jeung si Jaka Peteng anak keur barang kitu teh pereng beung we manehna rumpat mulu ka tengah lembur. Atuh eta si Punggawa Kadipaten alias si Jana teh bati kur molohok we ningalikeun kana kaayaan eta budak anu karak kapanggih ku manehanana. Kalau kalumpat buah-buah heueuh cenah hayang kacainya. Teu lila tidinya tuluy salah sahiji anak buahna nya eta si Lenyai nyamberkeun ka si Jana. Kang, kapanggih eta Kang. Wah, henteu euy, itu kalau kayak budak gitu tuh. Itu mah kurang asa wau geuningan. Saha eta? Mun tah salah mah eta teh babaturanana si Layung Sari teh balad jeung nu tadi teh asa gorombolan pan geuningan kulina mah aya tiluan tah kaopat jeung si Nyi Mas Layung Sari. Hari kitu mah bener berarti nya. Kurang ajar teh budak tapi kieu yo dengekeun bieu manehna geus di luhur eta di luhur pasir nu belah dinya tah. Ceuk si Jana bari nunjukkeun ka arah pasir anu tadi dilewatan ku si Jalu. Terus gitu Kang bangun si Nyi Mas Layung Sari ke nyumput ka belah di luhur we kumaha sok teangan ku anjeun kuring hayang nyaho hayak arek budak eta budak ngerti teh maneh. Ngerti Kang, siap Kang. Aya buru ka itu siap Kang. Kang lamun aya si Jokai ditaka nusul ka luhurnya. Satu leuna eta jual dua jalma ge pipisahan. Si Lenyai cenah mulu deui ka pasir anu tadi dilewatan ku si Jalu, sedengkeun si Jana mah ngudag nuturkeun kana arahna si Jalu anu lumpat ka jero lemur teh. Kocapkeun si Jalu
anu ayeuna geus nepi ka deket imahna tua kampung katingali we si Acung masih keneh ucing-ucingan jeung si Danu Keling. Sama-sama si Danu Keling geus deukeut arek nyamperkeun ka si Acung lumpat ngagilak. Saban-saban tengeulan ku si Acung tuluy dihindarkeun awakna jeung ditangkis cek kitu jeung kitu we di kamana ngarasa rada capek. Tapi si Acung teu dikira manehna boga tanaga anu cukup prahaka oge sakitu ucing-ucingan tadi teh kuat we. Si Danu Keling agar entas tina hatena, waduh lamun kieu wae kana kuring dicapek sorangan. Tersangka nyawa kita bisa nyerang kaulah, tapi ku kaulah hese nyerang manehna gitu cenah pikirna ieu si Danu Keling teh. Ana barangkal kitu hiu syap duh cenah sirana aya anu nengol ku popongkol palatra. Si Danu Keling rada ngusapkeun sirana bari luak lieu hayang nyaho cenah saha anu bisa nimpung ka manehanana sabab napikirna manehanana moal pati aya jalma anu biasa anu bisa nimpung ka manehanana sabab manehana boga pangrasa anu seukeut. Teu jauh ti dinya katingali si Jaluk geus ngabede gawe melak cangkeng bari ngomong. Papanak deui nya aduh papangih deui jeung kuring euy ceuk si Jaluk teh cenah. Aduh nu ieu ge can beres ya nepi ka sebelah teh geus datang deui nu nepi ka sebelah teh hiji deui pikirna karentas si Danu Keling. Halus anjeun ka dieu euy. Hayu buru ka dieu urang tonyok deui ku kaula. Urang can beres urusan kamari mah kaula dibunguhan ku anjeun ayeuna bagian anjeun ku kaula arek di tanah sa kitu cenah ceuk si Danu Keling teh. Ulah ka nafsu kitu Kang babaturan kuring poge ku akang geus sebeunang geuningan eta. Alah nu hiji di mah ieu beunang tuh urusnya ku gede ku kaula ayeuna bagian maneh ta duaan dia hayu sia ka dieu maraju sia duaan sakalian ame teu kagok kitu cenah susumbarna si Danu Keling teh. Seak deui kumanehna karasa aya nu nimpuk jiga nu ku popongkol deui sep cenah. Tapi sakali ieu mah kumaha langsung bisa ditakis hap. Katempo pisan si Acung jiga anu geus beres nimpungkeun kana popongkol. Nah kok goreng mah teh beunang we bisaan we aduh we ayo ka dieu Kang urang tahu deui jang naon kumaha ujang arek akang ieu teh nah bangun sasamanya urang mah we. Si Danu Keling anu aya di tengah pasang jurus we make kuda-kuda anu rapih tuluy mahena ngomong ayo sekalian duanana ka dieu sanghareupan kaulah ulah lompatan kos bika model kitu. Saberesna manehna ngomong kitu teu disangka teu dinyana anak serabat teh si Jaluk lumpat ngageudik bari ngayunkeun dua sukuna najong kana palebahan beungeutna ieu si Danu Keling. Duk dua tuh tajong ganti si Jaluk bisa ditangkis ku si Danu Keling. Dua lengkah si Danu Keling mundur tuluy si Jaluk oge geus nincakeun deui sukuna kana teu bari pasang deui rengkenek pasang kuda-kuda anu rapih nurutan tadi si Danu Keling. Tah eta teh Kang julusna kamari mah kuring teh dibere garapak garuda tapi nu pantes mah bangunna garapak hayam bikang hayam jangkar kata. Anjeun loba omong teu loba carita satuluyna si Danu Keling teh nyemprot we nyurung nyerang ka si Jaluk. Si Acung ningali eta si Danu Keling keur nyangharepan ka si Jaluk tuluy mahena nyamperkeun ka si Jaka Peteng. Kumaha tuluy dipariksa malahan mah tuluy dipencetan diubaran cenah supaya buburu sadar deui. Sanggeus kitu mah si Jaka Peteng teh rada muringis. Aduh kuring kunaon ieu aduh. Akang mah geuningan ku sakitu wae oge aduh di kakapiwar. Wah lain kitu we teu sangka aduh iga burung jeung puseuli deh ditonyok aduh kuring ini aduh teu ingat ka bumi alam. Geus mantakan oge ayeuna aya geus bisa kudang deui tuh tinggal itu si Jaluk tuh jeung jelema anu nanasa akang kumaha arek mulang tarima tah ka jelema eta. Nah si Jaluk balik deui ka mana nyi Mas atuh kalau ba omong Kang urang tingalikeun pase si Jaluk bogakeun utek anu lumayan tah bogakeun petapak bangunna bogakeun rancang tah Kang.
Oh, ada gitu mah halus pisan. Tapi kumaha tuh enak urang. Ah, make kudu kumaha Kang teh. Orang itu si jalur orang bantuan ayo orang lu taruh urang mulang pun kanyarita ka eta jelema tadi akang pan tika kapiuhan urang siksa oge ku duaan wah ku tiluan pira ku teu menang tah Kang. Oh, bener-bener ayo. Sakali ieu mah 3 lawan 1. Si Danu Keling diriung wae kutiluan si Jaka Peteng, si Acung jeung si Jalu. Seak si Jalu ngirimkeun tajongan deui. Kilek manehna si Danu Keling teh ngagilek ngahindarkeun kana eta tajongan. Teu lila didinya satuluna si Acung nyerubuk we neunggeulkeun peureup-na ka arah awakna eta si Danu Keling. Hap. Cingcat manehna bari nangis teh. Ngahindarkeun awakna tina eta hakanan peureup si Acung. Teu cukup ku kitu. Si Jaka Peteng tuluy nuluykeun deui oge. Mere tonyokan sakali sewang jeung si Acung pilih genti. Peureup si Jaka Peteng ngayuk kenca jeung katuhu pilih genti nyebrut nyerang ngadesek kana eta kaayaanna si Danu Keling. Si Jalu ngagunakeun tendangan maut cenah ngagunakeun tajongan di luhur kaluhur ngarah-ngarah kana beungeutna si Danu Keling. Sakali ieu ditakis deui wae tapi tidinya dina gayaan keur kitu si Jaka Peteng tuluy nyurubuk nibankeun keuna pisan peureup-na kana iga burungna ieu si Danu Keling. Sampoyong ieu si Danu Keling teh kalengetan kasaimbangan teu cukup ku kitu bagian si Acung tuluy ngajongkeun deui dina jurus anu hampir mirip jeung si Acung. Dina jurus anu hampir mirip jeung si Jalu. Aduh sapahi deui wae teh. Nya eta garapak hayam jajangkar. Sakali ieu mah ieu garapak hayam jajangkar jurus si Acung teh keuna pisan kana sirahna ieu si Danu Keling. Colong jong ka hareup ieu si Danu Keling teh nolonton tidinya si Acung ngagunakeun sukuna lempeng pisan kana dadana ieu si Danu Keling. Ceblak si Danu Keling ceblak langsung ka piuhan harita kena we. Aduh lumayan ya Kang euy bisa kutiluan mah nya beunang euy. Wah ini kutiluan mah duh serangan mah hese. Benar tadi oge kuring anu kuar besa lompatan we aduh untung teu kakonaan mun kakonaan kos Kang Jaka Peteng kayak kapiuhan euy. Wah teu ngomong we pelbak kapiuhan kuing we. Satu sama Kang satu sama naon kuring disuruh ku bagu teh geuningan akang disuruh teh ku si eta tah. Oh bener euy. Dina keur kaayaan kitu anaseak teh si Punggawa Kadipaten teh anu ngaranna teh si Sujana teh tuluy seak langsung nyuruh ka tengah pakalangan. Anjeun kaula ya lawan anjeun tiluan mah. Jika hayang buru beres teu loba carita ieu si Jana teh langsung nibankeun tonyokan ka si Jalu nu di arah-arah si Jalu dina gendakan anu cepet pilih genti leungeunna katuhu ujung kenca terus nyuruh neken-neken mojokeun si Jalu tika ngan ukur bisa mundur. Dina hati si Jalu sebenarnya macan siap tapi bayana usaha sabisa mungkin jangan hindarkan awakna tina tonyokan eta si Punggawa Kadipaten alias si Jana teh. Ningali si Jalu anu keur kateter samuder kitu anaseak teh si Jaka Peteng ge tuluy ngiluar mantuan ngilu garut kana eta ngalawanan ka eta si Jana. Seak sukuna si Jaka Peteng nyak nyurubuk kana ngarah-ngarah kana ega burungna ieu si Jana tapi ku si Jana langsung ditakis. Kas pegang anjeun mah euy. Wah ieu ngalawan ge mah hiji lawan hiji lah euy. Tong gitu arek jago mah arek hiji lawan 3 arek hiji lawan 2 oge sok layanan gitu cenah jawab si Jaka Peteng teh. Teu lila didinya ayeuna mah si Jana ngarah-ngarah ka si Jaka Peteng.
Si jaka petang aya nama tuduh di arah-arah. Satu leuna si Jalu pilih ganti aya nama ujung si Acung anu ngaraponan eta si Jana. Tilu jawara ngora ngalayanan punggawa kadipaten anu geus leber ku wawanen pinuh ku ilmu jeung pengalaman. Atuh diraporan ku tilu jawara-jawara wae mah mahena bisa keneh nahar kana eta serangan. Dina keur ayaan kitu si Jalu tuluy manehna mundur saeutik. Namun kieu wae kalau kabeak tenaganya bisa-bisa nu sajan bakal kateter kitu cenah pikirna si Jalu teh. Hap Kang, lawan lah rangkog anu keur tarung teh ladang rangkog tapi si Jalu tidinya langsung nyeak we ka tengah muru ngarah pisan ka si Jana dina gerakan anu cepet pisan. Seak si Jalu jiga ngaleget geus cer gaya hareupeun. Si Jana tuluy main dibankeun kana tonjokan. Anjir gabungan lain dah. Tajungan tuluy disusul ku perep nu kenca disusul ku perep nu katuh tistibanan deui ku tajungan ti belah kenca tuluy dina kaayaan mulintir tajungan ti sebelah katuh ngarah-ngarah kanat sirahna eta si Jana terus we si Jalu aya nama anu ngadesak tika si punggawa tika dipatan ieu teh unur-unuran we ngan ukur bisa nangkis kana serangan Jalu. Dina kasempatan anu tangtuh anak hiuk deh hop. Tonjokan si Jalu munduran pisan kana beteungna eta si Jana satuluйna hop. Seak peledag kadona eta si punggawa alias si Jana teh ku si Jalu ditajung tika lengak eta si Jana teh langsung ngalengak langsung rubuh nangkarak mengkang. Si Acung jam sejaka petang ningali kana gerakan-gerakan si Jalu anu beda tina biasana gerakan anu cepet mateni kuat jeung rikip dina ngayun ngulinkeun kana jurusna kur bisa molohok we kaget meureun nempok kana kabisana si Jalu. Eta lamun dinyakeun model kitu tah ceuk si Jalu teh bari nyarenge neuteup kana bangetna iya si Jana. Di perongko si Jalu samudra gitu tulis si Jana ngomong eta mah untung wes ya aing keur kabongohan yo sakali deui sia nu bener gelutna ya lamun anjeun bener-bener bawa kemampuan mah sok atuh hayu lah. Kadenge si Jaka petang nyarita Jalu anjeun jago oge geuningan eta nah lain tadi atuh rek dibantuan moal ayeuna euy. Tak kudu Kang euy kalamun kuring rubuh kuring teh eling-eling tak ku akang ke bantuannya. Tuh ngadu aku norek Kang Jaka petang mah tong ngadoakeun kitu atuh Jalu kudu menang maneh ulah kakonaan bisi ribu kuring mambung mawawak maneh mah bisi eta bisi bau teu dilatih dinya tuluy si Jana nyarita lamun anjeun bener jago lalanang jagat hayu urang ijen nganu jajaten urang ijen lawan hiji kalawan tarung anu bener hayu berusaha ka dieu ceuk eta si Jana bari rengkenek manehna masa kuda-kuda anu rikip jeung anu pantas pisan. Si Jalu jika anu teu pira jeung jika anu ngahajakeun manehna ukur ngigirkeun awakna suku kenca ka hareup saeutik suku katuhu ka tukang saeutik bari manehna nyarita sok atuh mamang latih payun kuring mah bisi di pajarkeun tah sopan mami heulaan atau mayunan mah anjeun loba acara. Seak eta si Jana teh ngayunkeun kana pereupna nyerobuk beneran pisan kana dadana si Jalu tapi sakali si Jalu mundur sababaraha lengkah nahan eta pereup tapi pereupna ieu jalma teh bisa ditadah ku si Jalu. Kuat aja aja seak di manehna dibankeun pereup anu kenca ngarah kana puceulin si Jalu tapi ku si Jalu tuluy ditangkis bari dicekal satuluna suku si Jalu ngayun melabah pisan kana dadana eta si Jana sakali deui si Jana langsung coblak si Jana ngaceblak deui wae katibanan ku tajonganana si Jalu.
karena saja kangnya aduh dah nyawa akang ge eta mah tiba didorongkeun hungkul nya kangnya henteu ditajongkeun ngadenge kana omongan si Jalu sadar si Jana oge yen si Jalu teh ngajongna henteu sapinuna sabab lamun sanyana mah mana teh rembak jeung rusak eta dadana sanajan kitu kumaha karasa yen manehna teh bangunna mah sahanapeunna dina ilmu kaulinan bela diri mah sangka anjeun euy yang teh tuari kitu mah sok akang rek naon ayeuna nah arek keueuh neneangan nyemas sayung sari atawa arek kukuring diremeken eta ikana teh atawa aduh pawur we lamun diremeken ikana mah we biji teu bisa napas deui katakan eta uduh paru-paruna si Jana anta ngomong satuluyna manehna nangtu bari rada ngaheungkeung nahan kana dadana anu karasa nyeri satuluyna ieu si Jana nyarita aya kaula cadu mungku karam dempak lamun rek taruh ku anjeun hayo payahan kaula atawa rubohkeun kaula ulah kitu Kang tuh babaturan akang karunya tuh kayak babaturan akang dua deui oge kukuring ke dititah balik lah sok enak sing menarik cung tong hariwakeun di dieu coba ulah oge mending keneh jadi babatang tutumpuran paeh pateni di dieu daripada kudu nahan kawirang kaulah kudu taluk anjeun seak deui si Jana bangun nama embung kami mirangan lamun teh mah mainan kudu menang atawa kudu paeh nghareupan si Jalu ningali kana galagat samudra kitu anak seak teh dina kaayaan si Jana arek nengon pisan langsung najongkeun sukuna melebahan pisan kana cukang irungna ieu si Jana hop jebet si Jana ditajong deui ku si Jalu sakali ieu mah manehna langsung ngarumpuyuk kapiuhan hadita keneh oge katingali tidinya aya nu ngomong teu sangka geuningan jang Jalu teh kitu kabisana horeng si bana horeng eta teh patua kampung jeung si Dadang alias punggawa desa Cihejo teh adu geus sadar deui tina kapiuhanana tidinya si Jaka Petang ge nyarita bener pisan euy teu sangka Jalu euy anjeun euy babaturan kuring teh euy jagoannya Kang maneh tadi tapi anjeun euy teu kebeunangan euy kuring aku lah we anjeun oge di depan lebah lompat me jago acung teh atuh ujang manari nyimas tayung sari terus deui tadi aya 2 deui punggawapan anu ka dieu teh aya opatan yen karak 2 tamang kayak bakal nyalamperkeun ka dari deui kalamun nyalamperkeun ka dieu ngasebikeun tadununganna cenah dicana ka itu cenah dicana ka kota deui supaya teh dia mangkalak ngarewakeun gitu cenah jawab si Jalu teh kocapkeun si Cekai ari si Cekai mah neangan nyimas tayung sari teh kukulibakan we di jero lemur satuluyna samang-samangsa dununganana alias si Jana teh kalumpuhkeun ku si Jalu bisa ditang tayungan bisa dielehkeun ku si Jalu manehna ge jadi saksi sanggeus kitu mah perebat manehna lumpat nyamperkeun kana kaayaan dununganana teu lila tidinya oge si Cekai babaturanna anu neang kaleuweung teh balik deui cenah pikiranna da teu kapanggih nyimas tayung sari mah duaan punggawati kadipaten teh satuluyna geus aya deui di imahna patua kampung sanggeus kitu mah ku patua kampung dititah balik deui cenah ka itu ka kota lain kalaka arek nulungan ka urang kampung ieu mah kalaka arek neangan awewe tika arek dipaksa sagala rupa satuluyna si Danu Keling jeung si Sujana teh anu kaayaan masih keneh kapiuhan ditamrukeun we diringkukeun dina kuda opat kuda ditungtun ku ieu si Cekai jeung si Lenyai balik deui ningalkeun eta lemur Cihejo kocapkeun nyimas Layung Sari anu lompatna teh ka arah leuweung Cirisung teh tapi mehna ngulibat sakumaha anu ditujukeun ku si Jalu di eta pasir kumanehna katingali we jelas pisan ka handap mah
ningali ka imana tua kampung malahan masa-masa si Jaluk Ekar Tarung oge kumaha kasaksikeun atuh geus ningali kaayaan aman geus ningali ieu Punggawati Kadipaten teh balik deui cenah bari ngaya ni katibanan ku kawirang dielehkeun ku si Jaluk Nyi Mas Dayung Sari balik deui ka imah patua kampung samang-samang Nyi Mas Dayung Sari geus nepinde ka sisi kampung barengan di eta si Jaka Peteng jeung si Jaluk teh arek neang ka Nyi Mas Dayung Sari tapi geus papanggih kitu mah atuh tiluan ngambring we laleumpang muru ka imana patua kampung kocapkeun di lemur Cibodas si Jana jeung si Danu Keling geus sadar deui tina kapiuhanana malahan mah keur ngajepat we si Danu Keling mah masih keneh nyeri cenah awakna sabab diraponan ku si Jaluk teh malahan mapan beunang eta mah dirempung ku tiluan tapi si samang-samang sah ngadenge carita nununganna nyaeta si Sujana teh diraponan anu ngaranna si Jaluk manehna oge ngarasa masih keneh leuheung cenah tapi ngaku kana kahebatan si Jaluk. Waduh kakaraeun kaulah tika asor ngalawanan budak murah model gitu ting saha guruna saha eta budak teh wauh teu kadenge si Cekai nyarita pamitu lupat mah eta teh si Jaluk teh ya Kang tapi dipikir-pikir mah waktu ngalawanan maneh danu jika anu cungcat-cingcat bari teu pararugu kadutna teh nari ngalawan jeung kuring. Waduh, bangun nama mana ngulin-ngulin bener-bener jika keur nyumputkeun dina kaayaan kadesek we karak manehanana. Aduh, tadi sangka teh eta budak. Pami kitu mah kumaha kuring benernya lamun ngalawanan anjeunna teh. Alah, maneh anjeunna geus eleh mah. Nyatu kuring teh beuneunan sarua eleh. Komo-komo meureun kumanehanana sabab ku ageng oge kuring teh sahana pun akang. Aya kana kitu nama we. Ketonya ceuk sih lo Nyai. Aringkeun nu pami Kang Kalong atawa si Bahar kira-kira bisa moal tah. Anjeun bisa kunaon maksudna? Bisa nyalehkeun moal tah. Tidinya si Danu Keling tuluy nyarita. Hari ini ngari kana kitu nama berarti tong boroning si Kalong atawa Mang Bahar meureunan. Sabab keur ngalawanan jeung kuring oge. Kuduaan jeung Kang Bahar nya kalaka kuring jeung Kang Bahar anu asorna komo-komo lamun si eta meureunnan si Kalong da teh jauh beda ari Kang Bahar mah jeung si Kalong tah. Bener kudu diaku kurang ngan kuring boga kawirang ya hutang riwirang kudu dibayar wirang tuluy kudu kumaha turang ayeuna. Dipikir-pikir mah bener cak guru kuring lamun urang sakumaha jagona oge ulah gubede ulah ngarasa pangluhurna sabab saluhureun gunung aya nu leuwih luhur nyaeta langit we saluhureun langit oge masih kana aya nu luhur nyaeta langit deui di luhur ulah disombong teh palebah dieu meureunna nya. Tapi ari kitu mah kuring tetep ngarasa wirang Kang lamun bisa mah kuring hayang guru deui cuma boga ilmu oge ari masih kana aya anu nyalehkeun kuring mah kitu cenah ceuk si Danu Keling. Halus pisan eta sumangga teh kuring uga boga pikiran kitu ayeuna mah kieu Danu Keling hayu urang jeung akang urang neangan deui guru anu luhur anu leuwung ku ilmu jembar ku panalar. Hutang wirang kudu dibayar wirang hutang nyawa kudu dibayar nyawa maranehana kudu bisa ditaklukkeun ku urang. Saya kuring oge saruyu sareng akang ari kitu mah tapi mun ari pancen urang di lembur kumaha gampang we eta mah pasti lamun dicaritakeun ka tunungan oge bakal ngartieun jeung desa geulaanan mah nya tugas di lembur mah bisa diwakilkeun heula eta ka si Cekai jeung si Nyai malahan masih Bahar ge bisaeun meureunnan da anu sok ngulin anu osok ngacaukeun oge balad urang keneh. Lamun kitu urang arek ka mana tuh gampang eta mah kayak urang teh anu di jalan atawa urang teh sabenerna mah geus boga ya boga nuhun Kang kewe diterangkeun lah.
waktosna parang tos cekap kange episode nu ayeuna kumaya carita lajenganna. Makanya tiasa dilanjutkan wae dina video-video saterasna. Hatur nuhun ka anu parantos like, komen, sareng subscribe. Wilujeng patepang deui. Permi